Assalamualaikum. Tong hilapnya wargi-wargi pecinta dongeng Sunda, di subscribe channel dongeng Sunda 24. Hatur nuhun. Wilujeng ngadangukeun dongeng Sunda jejer carios si Taji Angin. Sok ah. Langit teu kanyahoan geus mimiti caang. Cahya panon poe nyorotkeun cahyana kana sela-sela bilik awi anu masih kene baseuh ku ibun. Di jero imah leutik anu basajan di kampung Ciburuy Girang, kaayaan teh masih tiis jeung sepi. Kur ceurik orok weh nu meupeuskeun jemplingna di eta lemur. Sarineng sih masih kene katanya ngagoler leuleus di luhureun samak. Ambekana katanya siga nu masih ngahegak, bakating kuripuhna ngaluarkeun sakabeh tanaga. Tapi raraina katanya marhamai rasa lega anu jero. Leungeunna katanya rada ngageter keneh, tapi panonna mah teu oleh neuteup ka arah sora ceurik eta orok. Gelis pisan nyai orok teh ageng kieu aya meureun yeuh 3 kilo leuwih mah lahir isuk-isuk deui bagja pisan. Ucap syukur ka Gusti nyai, Ceuk Maparaji bari mangku eta orok. Darmadi masih keneh diuk digigireun pamajikanna. Panonna katenyo carindak-dak, katenyo rada baseuh. Nyepeng leungeun Sariningsih teh. Tuluy manehna nyium deui tarang Sariningsih awewe nu dipikanyahna. Sariningsih nyai, geulis istri akang nu dipika deudeuh. Gusti parantos maparin urang kahirupan anyar. Ayeuna urang jadi kolot ti eta orok, ceuk Darmadi. Sedengkeun Sariningsih kur neuteup bari imut. Sabot kitu Maparaji kadenge cumarita. Jang Madi punten mami warang cik pangyanakeun caihannya ti dapur kanggo ngabersihan indungna jeung si orok. Darmadi teu talangke. Muhun mangga mak. Aya teu caihanetna? Aya mah da parantos disayogikeun ku abdi ge. Temal Darmadi bari leos atuh cengkat muru ka dapur. Sedengkeun Aki Sukra nu tita tadi cicing di juru bari sila mimiti cengkat dina diukna. Panonna sarua carindak-dak ningali incu buyut nu kakarak lahir. Manehna teu nyarita nanaon, ngan ukur nangtung sakedeung bari neuteup ka eta orok. Tuluy diuk deui dina tempatna bari nyarane ayeuna mah. Cahya isuk keuna kana beungeut eta orok. Kulitna beureum semuping jeung natonggongna pas handapeun tak-tak kenca aya tanda leutik mangrupa pusaran siga tapak angin nu muter. Ieu naon nya? Siga nama ieu tanda pusaran angin. Ceuk Maparaji ngagerentes dina hatena semu heran. Sabot kitu kurunyung Darmadi bari mawa lodong awi nu eusina cai haneut. Maparaji tuluy nyokot eta lodong awi. Tuluy lalaunan mimiti ngabersihan awak si orok ku cai haneut. Kitu ngeunaan eta Maparaji nu keur ngabersihan eta orok. Teu kacatur kumaha saterusna. Kocapkeun wae harita teh Maparaji geus rengse ngabersihan orokna, nepi ka langsung disimutan ku samping. Kitu deui Sariningsih sarua beres. Di luar angin laun karasa nyulusup kana sela-sela bilik.
Sora manuk letik mimiti kadenge jauh di tengah leuweung dina danget eta. Isuk nu jempling di kampung Ciburuy Girang jadi awal pikeun hiji takdir anu gede. Isuk eta laun-laun terus nyorang. Panon poe mimiti ngintip tina sela-sela daun anu masih baseuh ku Ciibun. Di jero imah panggung anu basajan, dingdingna tina bilik awi masih karasa bau aakaran jeung minyak kalapa. Ti tempat Mak Paraji ngabersihan indung jeung orok. Nyi Sariningsih ngagoler leuleus dina samak pandan. Seuri leuleus bari neuteup ka orokna nu geus disalimutan ku samping. Mak Paraji geus beres ngabersihan orok, terus nyampeurkeun ka juru samak tempat Aki Sukra keur diuk bari sila. Beungeut kolot eta ti tadi cicing-cicing ge merhatikeun. Panona neuteub seukeut tapi lemes. Syaki, tadi abdi ningali na tongongna eta orok teh aya tanda leutik kawas pusaran angin. Ceuk Mak Paraji ngedalkeun pamangihna. Sanes hal biasa eta Mak Paraji. Eta tandana ti baheula sok kapangih ka budak-budak nu dikersakeun kudu nyangking angin dina hirupna. Tapi teu sakabehna bisa nyanggupan. Angin? Angin naon Saki? Tanda di tongongna kawas pusaran nu muter. Eta cirina angin pelebah tengah. Sok muncul ka jalma nu bakal hirupna loba dipaparin lalakon. Tapi kudu kuat. Eta angin teh lain angin biasa. Bisa jadi kabagjaan, bisa oge jadi cobaan. Darmadi nu keur cinukul gigireun pamajikanna, tuluy malikeun teuteupana ngarah ka Aki Sukra. Kitu deui Sariningsih sarua. Pusaran angin. Ceuk Darmadi ngagereneng. Tanda naon eta teh Aki? Nah aya hartosna. Ceuk Sariningsih milu tumanya. Samemeh ngawalon, Aki Sukra katenyo narik napas panjang. Tanda anu geus dituliskeun dina angin. Lamun bener budak ge bakal mau parobahan, sigah hembusan angin. Nu datangna henteu bisa dicegah. Kitu temalna Aki Sukra. Atuh sanggeus kitu mah teu aya nu cumarita deui. Ngan sora daun nu saling ngagesek nu katebak ku angin di luar. Saolah jagat ge ngadukung. Harita teh poe eta rebo pahing. Langit lenglang. Tapi pirasat ngeunaan mangsa kahareup mimiti ngageter dina jero hate sakabeh nu nyakseni.